Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'alifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaos kana ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah punyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 104. Jajaran ka-4 ti handap. Al-Mu'minu. Ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'minu. Ari jalma nu iman. Al-Haqaiqiyu anu sabener-benerna. Atawa ieu teh jalma anu tahakkuk dina makom iman. Matak disebatna mukmin hakiki. Mukmin anu sabener-benerna mukmin. Nu kumaha eta teh? Nyaeta eta idza mudiha. Di mana-mana dipuji itu si jalma nu iman hakiki. Istahya maka isineun itu si mukmin minallahi ti Gusti Allah Ta'ala. Ieu ngalajengkeun hikmah anu ka 138. Yen kamari disebatkeun saur ajengan musonif, di mana-mana aya hiji jalma anu muji ka urang, temrakeun ieu hate urang cawad, hate urang ku urang. Artina ketika dipuji ku papada teh ulah wakaatoh berarti hate teh cawad. Beberes ieu hate urang supaya ieu hate henteu madep kana omongan anu. Biasana kan lamun dipuji teh sok lupa diri kitu. Hate teh sok jadi pudigdig bangga, pudigdig jadi takabur. Artina berarti anu takabur teh hatena henteu ningali kana kaagungan Allah. Ketika jalma muji ka urang teh eta dumeh batur teh teu nyahoeun kaayaan urang, teu nyahoeun jejeroan urang. Sok padahal mah dina keur salat urang teh ancleung-ancleungan, dina keur sedekah urang teh ancleung-ancleungan hate teh, dina keur talang tulung kanu butuh tatalang kanu susah
ieu hate teh aya deui tujuan lian Allah. Kan sok terkadang pada lazimna umumna jalma nulungan ka hiji jalma deui teh sok aya anu dipiseja. Sugan we di mana-mana urang nulungan batur pas urang kapisek teh ditulungan deui ku batur. Sok aya kitunya. Sugan we misalkan urang sodaqoh ka papada urang teh ngaran-ngaran ge sodaqoh berarti kembali deui cenah eta teh 10 kali lipat pikeun urang. Tah berarti nalika keur sodaqohna teh eta teh urang cawadeun batur. Cawadeun Gusti Allah eta teh. Jadi ketika aya anu muji ka urang, pangarsa mah cenah rajin sodaqoh jiga napi surgaeun. Tah berarti lamun aya nu kitu tingali heula diri urang nalika harita keur sodaqoh teh aya tujuan henteu lian Allah. Lamun teu aya tujuan lian Allah misalkan matak sok aya kan bahasana geleger ilahi anta maksudi warido kamatlubi dina satiap urang ngamal. Artina dina sodaqoh teh teu aya anu dipiseja iwalti hoyong ridho Gusti. Tah sok sanajan aya kituna ge buru-buru hate teh cawad ku urang. Keur harita sodaqoh teh kuring teh jore keneh can lillah, encan di Allah, encan ngarasa eta teh ku Allah, encan ngarasa eta teh dikersakeun ku Allah daek talang tulung teh. Tah dicawad heula. Satos dicawad berarti eta efekna ka urang teu jadi matak pangaruh ketika urang dipuji ku papada urang teh. Matakan aya ngabahasakeun dipuji mangga dipoyok sok. Kitu jadi ngabahasakeun ka dituna teh tenang we arek dipuji kitu teu matak jadi rajin. Langkung rajin misalkan dipuji atuh dipoyok teu matak moyodok. Misal orang ya enak si amang rajin ngajinya, alhamdulillah jika nama pisoleheun ieu teh tah hate teh asa puding teu asa kitu. Da perkara ngaji mah ieu teh ukuranana pikeun urang-urang keneh pangabutuh urang. Matakan ngaji sing ikhlas karena memang efekna sanes kanggo batur, efekna kanggo urang. Mau dina sasih Ramadan mah Ramadan teh sasih anu istimewa. Istimewa mungguh Allah. Ukuranana sapertos kitu berarti setiap amal-amalan hiji kataatan upami dipidamel dina sasi Ramadan eta kataatan janten istimewa. Matakan upami dikobong mah kapungkur lamun hayang pinter hafalan barudak cenah sok geura puasa heula. Karena makin lapar ieu lambung urang, makin lapar ieu perut urang, eta teh ruhani urang makin minteran. Makin gagah eta ruhani urang. Matakan di mana-mana hate hayang bersih, ya, hayang bening ieu hate salah satuna ku jalan berjuangna nyaeta ku puasa teh. Hari puasa kan berarti patokanana aya ciri-ciri jalmi-jalmi anu janten wali abdal. Karena syarat wali abdal kan opatnya yu, syahru, sumtu, ujlah gitu. Hiji ngurangan barang dahar, dua teu loba omong, tilu teu loba sare, opat mencilkeun diri ti makhluk. Eta teh sadayana aya dina puasa. Pan hari keur puasa mah boro-boro hayang loba ngobrol. Ya boro-boro hayang loba omong, teu hayang ngomong puasa mah. Kitu. Terus deui lamun misalkan urang sare ge guling gasahan keur puasa mah. Teu tibra. Hari mata kepala mah peureum tapi hate mah masih keneh gitulah. Jadi guling gasahan tuh berarti ngurangan sare, ngurangan barang dahar. Otomatis atuh hayang mencilkeun diri we ti makhluk teh. Artina ketika obrol anu teu aya manfaatna sok rada mingsir.
rada minggir gitu anu puasa mah. Naon sababna? Sabab sok sieun kakotoran ku ucapan-ucapan anu teu aya hakna diucapkeunana. Matakan ciri wanci jalma pikeun hatena anu bening atanapi bersih batinna sok didaekeun eta jalmi teh puasa. Soko mau puasa nama aya ukuran-ukuran neja-neja hoyong ridho Allah. Apalagi salikin makan setiap sariring-riring dumadi sarengkak saparipola. Arek di bidang katoatan ritual, katoatan sosial, otomatis hatena teh menuju arah-arah Allah. Nulung karena Allah, salat karena Allah, sedekah karena Allah, puasa oge karena Allah. Tak kitu jalmi anu salikin mah kitu. Tadi dia saumpamana aya jalma anu muji ka urang buru-buru eta puji teh kembalikeun deui ka Allah. Kana anu hak dipuji mah wungkul Allah. Naon sabab? Sabab setiap perkara anu terjadi kana diri urang eta timbul nanti Allah. Gerak digerakkeun, cicing dicicingkeun, bisa dibisakeun, daek didaekeun eta teh ku Gusti Allah. Mana urangna? Eueuh naon-naonan urang mah. Adamun mahdun. Eueuh meles eueuh naoge. Naon? Mahlu duhur urang mah. Tempat tembongna pada melan Allah. Jadi ketika tadi urang bisa taraweh teh, lain bisa urang eta teh. Tapi Allah anu ngabisakeun urang bisa taraweh. Tadi puasa Ramadan, lain kuat urang, lain bisa urang, tapi urang ketika puasa kuat teh eta dikuatkeun ku Allah, dibisakeun puasa ku Gusti Allah. Matakan istimewana ibadah puasa mah teu aya coretanana dina katerangan yen misalkan ibadah puasa kami bakal ngabales anu benten sareng ibadah lain. Sodako aya dalilna, aya hadisna, kanggo padilahna. Ari puasa mah teu disebatkeun padilahna. Puasa mah khusus saur Allah ku anjeun eta urusan kaula. Matakan sing bening efek dina puasanya, apalagi urang keur ngaji naon arah-arah menuju arah-arah Allah. Nya kitu. Ulah atoh urang teh di naon dipuji teh urang mah biasana kan sok atoh. Urang mah sok senyum, sok nyerseri kitu nya. Atoh sanes isin ieu. Saur Kiai Musonib ida mudiha di mana dipuji itu si jalma anu iman anu sabenerna istahya maka isineun itu si mukmin teh minallah itu Gusti Allah kala ka isineun jalmi anu iman hakiki mah anu tahakkuk dina makom iman ta eta jalma tanda jalma anu iman hakiki mah di mana dipuji lain atoh ieu malah isineun ku Allah taala. Isin temen abdi Gusti. Tadi salat abdi teu aya naon-naonan. Tadi puasa abdi teu aya naon-naonan isin temen. Kayak dina perkara ieu aya nu muji ka diri abdi ampun Gusti. Tah isin ku Allah teh. Sarira Gusti panterangeun awon sareng saena ieu ibadah abdi. Tapi ku jalma sejen abdi disebat naon disebat soleh. Tah Allah uninga salat urang teh goreng terus ku batu disebut alus atuh leres kedah isin eta mah eta mumin hakiki. Ari disebut mumin anu hakiki teh berarti eta hatena awas ka sajatining berbuat. Ketika urang ngamal teh urang teu rasa urang boga amal kan la haula wala quwwah sagalana ge illa billah. Berarti teu aya naon-naonan ketika dipuji teh Allah anu pantes dipuji bahkan isin. Tah mukmin mah kitu, mukmin hakiki mah. Ai jalma anu bodoh mah artina bodoh hatena dipuji teh malah tambah atoh biasana mah satortos kitu. Ayyusna yen di alam saha alaihi itu si mukmin. Isineun mukmin hakiki mah mun di alam teh bawaspin kalawan sifatan la yashhaduhu nuh teu nyaksi itu si mukmin hu kana itu waspun min nafsihi tina dirina itu si iman si jalma
eueuh eta teh tina diri kuring mah alus kaalusan teh eueuh. Getol lain getol kuring digetolkeun ku Allah. Hebat lain hebat kuring tapi eta hebat dihebatkeun ku Gusti Allah. Disebutna teh lamun dihebatkeun ku batur hate teu ngarasa hebat. Naon sabab nalika harita urang keur hebat eta Allah nu ngahebatkeun urang. Jadi teu katingali urangna ngan katingali Allahna anu hebat. Jadi ketika aya nu muji hate nyaksi Allah anu hebat. Janten teu matak galider dipuji teh teu matak poek hatena. Isin bahkan isin kuring, isin teman kuring teh ku Allah. Aila yaro tegasna teu ningali itu si mukmin. Zalikal wasfa kana eta sifatan allazi anu mudiha di alam saha alaihi itu si mukmin min nafsihi tina diri nasi mukmin. Jadi kitu. Jadi la yaro zalikal wasfa. Teu ningali itu si mukmin teh kana eta sifatan. Teu ningali kana sifat manehna eta hebat, tapi ningali Allah anu ngahebatkeun eta dirina. Jadi ngarasa nalika urang eta hebat, aya kejadian hebat, tapi eta kejadian hebat teh teu ngarasa manehna boga diri sifat hebat. Naon sabab? Sabab eta hatena tos tahakkuk bimakom iman, nganyatakeun teu aya deui anu hebat, Allah hungkul anu hebat. Urang mah naon ngan saukur wayang. Usik malikna ku dalang, anu teu wasa teu weunang beureum hideung ku madalang, pan kitu nya. Jadi teu ningali itu si mukmin teh kana eta sifatan. Sifatan nu mana? Allazi mudiha alaihi min nafsihi. Sifatan anu di alam itu si mukmin tina dirina si mukmin. Teu katingali eta sifatna teh aya di urang. Anu ku batur disebut hebat teh teu katingali ngan katingali Allah hungkul nu hebat. Jadi nalika dipuji eueuh urangna aya Allah hungkul. Tah eta lamun tos aya dina makom kitu luar biasa. Hate berarti disebutna hate aya di hadrat rububiyah. Hate aya dina pangurusna Allah. Hate asa diurus ku Allah. Sirna ta ngarasa dipinterkeun ku Gusti Allah. Jadi ukuranana kadituna jadi jalmi pinter teh eta. Hate nu pinter, lain ngarasa pinter tapi pinter ngarasa. Mun ngarasa pinter mah heueuh kitu jalmi-jalmi anu sombong teh teu ningali kana kagungan Allah. Wa inna ma yarahu pastina ningali itu si mukmin. Hu kana itu lazi minnatan kana nugraha minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala alaihi ka itu si mukmin. Fala yashhadu maka teu nyaksi itu si mukmin min nafsihi tina dirina mukmin sifatan mahmudatan kana sifat anu dipuji. Batur mere sifatan pamuji ka urang. Kumaha ketak urang? Eta mah pamuji nu ieu mah ieu mah naon anugerah ti Allah. Naon sababna ngarasa nugraha ti Allah? Eta mah nalika urang dipuji kagorengan urang ditutupan we ku Allah. Dalamun batur nyahuan kagorengan urang jigana batur moal muji ka urang. He? Batur muji ka urang karena urang teh dipaparinan nugraha ku Allah, ditutupan kalemahan urang, ditutupan kagorengan urang. Da jalmi mah sadayana ge teh aya anu bersih atuh. Ngan dina nalika harita dipuji ku batur alus, eta mah Allah we keur nutupan kagorengan urang. Tah nalika dipuji teh asa nugraha, dipaparinan nugraha ti Gusti Allah. Dipuji teh malah naik imannya. Luar biasa ahli makrifat. Yastahiku anu ngahak si mukmin biha kana itu sifatan mahmudah ayyusna yen di alam sa mukmin
Wa inna ma yashhadu sanyana nyaksi itu mukmin zalika kana itu pangalem teh min rabbihi ti pangeran itu mukmin. Ieu mah pangalem ti Allah we geuningan sanyanya nama Allah keur ngalem ka urang. Naon sababna? Sabab da batur ge tiasa ngucap muji ka urang eta teh batur diucapkeun ku Allah. Jadi gerak batur eta digerakkeun ku Allah. Daekeun muji ka urang eta teh didaekeun ku Gusti Allah. Kan la ilaha illallah teu aya nu berbuat kecuali Gusti Allah. Kan tadi teh jalmi mah sadayana ge makhluk luhur, tempat tembong padamelan Allah. Jadi ketika dipuji teh asa Allah we eta mah nu ngangkat urang, anu ngalem urang. Tuh disaksikeun hujan eta teh hujan nuju muji ka Gusti Allah. Da teu aya hiji perkara pun tanpa irodah Allah. Ieu teh irodah Allah. Arek hujan, arek halodo, da eta teh irodah Allah. Matakan tadi aya abdi teh ngobrol nya jeung aya hiji jalmi ngobrol. Eta teh jalmi tukang dagang es cari tanah. Tadi sonten cenah Pak Ustaz cenah abdi sabenerna mah pan tadi beurang teh ieu teh pan panas poe ereng-erengan. Ieu teh dadahut teh mempersiapkeun sop buah teh seueur abdi teh ieu. Cenah kitu bahasana. Der cenah ayeuna hujan gede ieu. Utung-tungna cenah abdi cenah jadi najong panto teh. Cenah ieu mah aturan jadi gagal ieu mah ieu cenah geus mempersiapkeun sop buah. Ai surabdi dibalikeun. Ari amang arek komplain ka saha mun kitu? Arek komplain ka Allah. Heueuh nyata serba salah cenah abdi mah. Arek komplain ka Allah sieun dosa. Ngan eta cenah geus dadahut cenah menit naon leuwih ti sapanci satengah cenah eta teh. Disangka naon sore arek halodo. Pan meureunan ari sore mah anu naon anu nyiar takjil kitu nya. Nyiar bukaan sok rame geuningan kitu. Der hujan atuh amek-amekan jadina teh. Kulantaran naon eta teh urang ge kedah-kedah bisa ngamaklum ka jalmi-jalmi anu sapertos kitu. Naon sabab segi pengetahuan kebatinanana ngan saukur sakitu. Janten teu paham ukuran irodah sareng kudrat Allah. Jadi setiap perkara anu dipaparin ieu ka urang ti Allah eta teh ku Allah dikitukeunna teh kitu. Urang bungah ieu hate ku Allah dibungahkeunana. Urang ieu teh misalkan rupek hate ku Allah dirupekeunana. Jadi qobdu jeung bastu eta teh Allah anu migaikeunana. Jadi ketika rupek hate supaya urang eling ka Allah, ketika jembar ieu hate bunga hate supaya eling ka Allah jadi naik turun. Ku Allah teh biasana dibulak-balik. Kumaha cenah lamun dina takdir amis anjeun eling moal ka kaula. Eling misalkan kumaha cenah lamun ke dina takdir pait anjeun eling teu ka kaula. Eling misalkan lulus anjeun. Tah di dinya makom iktidal teh. Makom anceg panceg teh, makom istiqomah teh, makom tegalider teh, di mana pait tetep we tagreg, di mana amis tetep tagreg, anceg panceg. Ta eta istiqomah teh ta eta disebutna upami ilmu hakikat sebutna makom iktidal, makom anceg. Arek pait kitu, arek amis kitu. Naon sababna? Sabab nyaksi kana takdir ti Allah. Arek amis ti Allah, arek pait oge ti Allah. Khairihi wa syarrihi minallahi taala. Sing emut eta teh rukun iman anu kagenep. Lamun urang komplain ieu kana hiji kaayaan, kana takdir anu tumiba kana diri urang, sarua jeung urang nangtang ka Gusti Allah. Gusti kuring mah teu ridho, Gusti maparinan hujan ka diri kuring. Naudzubillah ini dalik ari kumaha dipikarido. Nah ari urang hayang diridoan ku Allah tapi hiji waktu Allah maparin takdir anu henteu dipikahoyong ku urang terus urang komplain berarti urang teu ridho. Tandana jalmi anu dipikarido ku Gusti Allah teh eta jalmi ridho. Naon-naon anu dipaparin ti Allah ka urang ridho we mangga Gusti. Bade dihideungkeun bari dibereumkeun kuring manampi. Naon sababna? Atukan ai urang mah saukur dar mah
Allah anu migaikeunana, Allah nu ngayakeunana, urang mah teu tangan pangawasa, teu aya daya jeung upaya. Sabenerna mah lamun aya dina makom kitu eta disebutna makom naon? Makom tafwid. Makom pasrah sumerah. Benten sareng makom tawakal. Aya tawakal mah bersandar, tafwid mah pasrah angkat tangan, mangga Gusti. Biasana upami tos mangga Gusti sapertos kitu dina Al-Qur'an kan disebutkeun mayyatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh qad ja'ala likulli syai'in qadra. Jadi engke teh diatur ku Gusti Allah. Nalika eta hiji jalma sobar atanapi nampi takdir anu dipaparinti Allah ka eta jalmi, misalkan aya dina makom tafwid, eta teh ku Allah sadayana oge. Solusi naon masalahna dibere solusi. Terus dibenahan hal-hal kahareupna eta teh, terus dihampura eta teh dosana, terus dipapaes pikeun jalan balikna di akhirat. Tah lamun sobar teh kitu. Jadi tilu pertingkahan lamun urang sobar, hiji ku Allah dihampura dosa urang, anu kadua kahareupna kahirupan kahareup ku Allah dibenahan. Teras deui anu katilu Allah mempersiapkeun pangbalikan urang bade di barjahna, bade di alam akhiratna, dipapaes, diindah-indah engke teh di ditu. Jadi sakitunya matakan sobar mah memang luar biasa pahit sobar mah. Cina ripuh, cina kang, cina sobar teh. Ih, lamun babari mah sobar atuh hadiahna ge lain piring plastik. Jadi na kitunya aya dina makom tafwid. Faizasna maka di mana-mana ngalem saha annasu manusa alaihi ka itu mukmin wa zakaru jeung nutur-nutur itu si manusa mahasinahu kana pirang-pirang kahalusan itu si mukmin istahya isineun minallahi ta'ala ti Gusti Allah ta'ala istihya'i ta'dimin kalawan ngagungkeun tapi isineun kalawan ngagungkeun wa ijlalin jeung tegasna ngagungkeun ka Allah Gusti. Dasar Gusti mah agung, abdi masalah oge dihalangan we turutnya ditutupan we kasalahan abdi teh, jadi we batur teh muji ka abdi nugraha ieu teh ti Allah nuhun Gusti tuh. Jadi muji aya dipuji ku batur hate teh batin teh ngablesatna ka Allah. Jadi awas ka saja tining berbuat. Cacak-cacak di abdi lain jalma soleh Gusti. Cacak-cacak ya dina ibadah abdi loba ulinan wae teh hate teh tapi ku salira Gusti masih keneh ditutupan kawonan abdi hatur nuhun Gusti. Dina kata luar biasanya sebenarnya mah adem lamun seperti kitu. Lamun hate geus nyaksi kana karunia ti Allah. Ayusna yen di alam saha alaihi itu si mukmin bisifatin kalawan sifat laisat nu henteu aya itu sifat minhu ti itu si mukmin fayazdadu maka tambah-tambah bizalika kusabab itu ayusna alai naon maktan benduna linapsihi kana dirina itu mukmin. Si mukmin kalah kakeheul lain atoh dipuji teh nyarekan kana dirina tapi nyarekan teh ieu diri awas ya maneh di mana dipuji ku batur ulah atoh cicing. Jadi nah kitu. Cicing. Lain jalma soleyeun teh pantes sabenerna mah anjeun teh diri dipuji teh ku batur. Cicing, ulah marudah, ulah kapangaruhan. Kan memang eta teh si ammaroh teh ammaroh jeung lawam mah lepas kendali lamun dipuji. Jadi dipuji teh luar biasa sabenerna mah. Ngaracunan ka hiji jalma anu naon anu hatena mahjub anu hatena poek virus eta teh sabenerna mah naon sababna sabab henteu ngarasa dirina apes payunan Allah teu ngarasa dirina lemah payunan Allah jadi pudig-dig kuring nu hebat kuring nu kuat kuring nu pinter sombong ka dituna sing inget kibir teh adigung-adiguna teh setan ge eta diusir di surga. Geus di surga eta teh kibir.
Tapi kibir diusir. Eta si iblis urang macan asup ka surga acan. Arek kibir sombong atuh kumahanya. Jadi di surga mah teu aya jalma anu adigung-adiguna, teu aya jalma anu sombong. Sami sadayana ge dipayunan Allah. Wastihqoron jeung ngahinakeun laha kana itu nafsu. Dihinakeun dirina teh boro-boro digagah-gagahkeun. Kadepret we kan jarang-jarang jalma anu kaya leumpang nasa sompoyongan. Aya henteu anu beunghar sugan leumpang nasa sompoyongan manggut-manggut. Asa jarang teh nu beunghar ieu. Jeung jelema anu disebutna jelema pinter, jelema alim. Geus katingali can kiai besar sasampoyongan leumpangna manggut-manggut. Jarang-jarang. Tapi Kangjeng Nabinya luar biasa. Eta picontoeun pikeun urang. Wa nufuron jeung mabur an hatina itu nafsu. Teu direret ku hatena teh. Ieu mah lain kuring boga darajat cek dirina teh. Allah ieu mah nu pamapaриnugraha. Lain kuring anu hebat, lain kuring anu darajat tinggi, lain kuring nu mulia, tapi Allah ieu mah nu mulia. Dicarekan dirina teh. Wa taqwan jeung sieun. Indahu di itu si mukmin ru'yata ihsanillahi ta'ala karena ningalina kabagusan Allah ta'ala ilaihi ka itu si mukmin subhanallah. Sieun si mukmin teh lain atau ieu nya lain sieun-sieun ku Allah ieu teh karena ningali kabagusan Allah. Kabagusan Allah teh nemrak dina dirina itu si mukmin. Jadi teu ningali kabagusan dirina tapi ningali kabagusan Allah. Wa syuhuda fadlihi jeung nyaksi kana padol Allah. Fi idharil mahasini dina ngadohirkeunana pirang-pirang anu aralus teh alaihi ka itu si mukmin. Dina ngadohirkeun ka mana perkara-perkara anu alalus teh eta teu aya sanes naon. Dohirna perkara alus dina hate urang, dohirna perkara-perkara anu mulia dina diri urang, eta teh sadayana fadol Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Nabi Sulaiman dipuji ku jalma-jalma teh, disebut kaya ku jalma-jalma, atuh Kangjeng Nabi Sulaiman mah super kaya. Sultan leuwih maha sultan di alam dunia. Kumaha dipuji jawabna Kangjeng Nabi Sulaiman, haza min fadli rabbi, ieu mah fadl Allah. Jadi kitu beda jeung si Korun. Si Korun beunghar super kaya luar biasa, sultan dah di alam dunia masih Korun teh. Tapi dipuji kumaha benten sareng aman Nabi Sulaiman, dipuji na si Korun ngomong naon, kaula pinter. Sabab kaula mah kaya teh karena kaula pinter, anjeun mah malarat karena anjeun teh bodoh. Jadi kitu ujung-ujung sombongna luar biasa eta si Korun. Tuh di mana-mana Allah ngadohirkeun kana kahalusan dina dirina teh naon eta teh henteu matak hate ngahalangan kana kahalusan ti Allah. Eta teh padol Allah kitu so dirina teh. Wa tahari ieu perkara teh wa ari itu za eta asyukru syukur allazi anu bihi kalawan itu lazi yanalu menang itu mukmin al majida kana tambah masalamatihi sarta salamet itu si mukmin minasukuni tina cicing ila sanail abidi tina pangalemna jalma ajhalin nasi wallahu a'lam. Jadina di mana-mana dipuji lamun ieu hate teu aya pangaruhna henteu matak mangaruhan jadi poek hate malah sumawona ieu hate nempo kana keagungan Allah ketika dipuji teh. Allah anu hebatna, Allah anu luhur darajatna, teras nyaksikeun ieu teh nugraha ti Gusti Allah. Nalika dipuji teh tadi mana kitu lamun mukmin boga tingkah na kitu cicing na oge eta disebutna cicing anu salamet dina
keayaan pangalemna jalma-jalma gitunya. Mudah-mudahan orang seperti gitunya ayat tahakuk dina makom iman. Kita bikam sakitulah ngalanjutkeun kana kitab Jamil Mu'min. Wallahu a'lam.